Lain tukang sun mending harewos. Nu dipanggil Aldebaran, nu datang Algojo. Kita goyang lagi bro. Nu datang Algojo. Ya Allah, ya Allah. Tepuk tangan untuk Mas Pepeng. Mas Pepeng. Billy di dia pangarsa ka icalan ayeuna sajadah masjid dipotong ku si ieu dipinahkeun kana sirah. Ya Allah. Kayak gitu wae atuh salam aya dunungan baji. Panas ajengan. Ieu banser itu yang ditilep sia teh. Oh kan? Sakit ngenaheun sia teh. Astagfirullahaladzim. Lain pagi, hari ku mabok di jalan sih sok liur sih ya. Tilu keresek geus beak. Tuhan gane. Dibalik kan sudah, dibalik. Lain banget. Maik. Nah, eta. Itu semar wasin sudah. Ramona buat racun lo wasin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah ya Allah. Bang Pepeng nu maca salam, awe salam tah nu ngawalna salam mustami. Nawan salam mustami. Ya. Abi Salam. Abi salam. Ngawalna mustami. nu ngucapkeun salam. Nya nilaina ibadah. Nu ngawalo Nilaina ibadah abi mah hayang duarana. Bener. Hari ngaji tingkatan ilmu tinggi sih buat kaki yang dua nana. Hebat abinya. Lain hebat. Keras deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Hari tilu keresek mabok di jalan ngomong deh. Lamun rek muka di mah make bahasa Arab, era itu lo bajengan. Ya isi. Kumaha? Alhamdulillah. Kumaha? Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu alaikum Astagfirullah. Tapi gara-gara mabok keresek di jalan, pohon mana? Hebat abinya. Hebat mikir sudah. Iya mereka. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alaikum. Kurang nu gelo mah lieur eta. Cekap abi dulu ya Pak. Mohon. Pasti inu aku. Kusuna. Abi jangan kawur Pak serian. Ibu-ibu bener dipehlah. Abi jadi kawur ya. Mohon bade nyarios abi. Mohon. Ya, dipehlah sekedapnya. Kira kaji. Seur keneh nu batu. Anu serian seur keneh. Nu nyase keprok. Nu nyase sok keprok atuh nyase keprok. Anu batu sok batu. Nya. Tuan. Anu nyase keprok. Nu nyase keprok. Ulah kaganggu ku abdi. Nya. Mohon. Atuh alhamdulillah dina dinten ayeuna parantos dihitan putrana Bapak Haji Ipas. Astagfirullahaladzim. Aduh.
Mudah-mudahan sing janten putra anu soleh berbakti ke orang tua, nusa sareng bangsa. Ah, Haji Ipan budaknya sebaradag, saya teh geus sukses. atuh bae. Dihitan cenah. Aya cenah naon? Astagfirullahaladzim. Dina rarage meeling tak diman wa takriman dilahirkeun nabi urang. Oh, abi teh nuju teh eling eta ieu. Eta cenah naon? Meeling Meli. dilahirkeunana nabi urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapanana supaya urang leuwih cinta mahabbah kanu jadi nabi kadituna urang sadaya bisa mencontoh kana akhlakul karimah. Tah eta we dia banyak teuing. Esek nulutang lagi Haji. Lajeng. Naon aja kenang itu? Babaung. Abi keur gede umal. Lain dengan hampura. Nya. Tah ieu jadi euntun keur kiai, lamun kiai boga santri nu kieu setruk ke 10. Edan abi ge lagi lah. Sok lajeng. Ya, alhamdulillah. Di payun aya Bapak Haji Ipan. Di depan aya Bapak RW. Pak Kades. Pak Kades aya teu hariwang uih abdi mah. Maksud hariwang? Teu hariwang uih. Nah, hariwang Jauh. Ti Pamengpeuk ka Garut teh jauh. heeh. Abi mau balik teras ka Bandung, makaring pamajikan geus peupeujeuh. Naon cenah? Aa upami uih ti Pamengpeuk abi mah hayang nyobian makanan luar negeri. Ulah, Makaring keur hamil. belum. Abi mah cenah upami aya saweran ieu mah cenah nya. Ieu mah pamajikan. Upami aya saweran abi mah hoyong cita-cita teh hoyong meser sardencis. Aduh. Ya Allah ya Rabbana. Bisa antiasina di dunia. Pamajikan nuju hamil lamun teu kacumponan wah ieu mah geus we. Oh gitu. Urusannya jeung budak kayaknya abi. Ya. Ayeuna asa ku teh gawe Bapak Haji Ipan, Pak Kades, Pak RW nya. Mohon urusannya jeung nu hamil pesan si abi mah nya teh nu nya. Lain eta pamajikan kumaha eta keluarga sarehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Ari eta mitoha kan itu. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Mitoha. Mitoha anu di Bandrek. Oh, menuju teraraos Pak Haji eta. Oh mitoha ada nu kurang sehat. Ya, menuju teraraos. Ari adik ipar sok di pasar. Sami menuju teraraos Pak Haji. Budak panggedena. Sami menuju teraraos. Ari pamajikan. Alhamdulillah eta mah raoseun keneh Pak Haji. Ngeunah wae di dinya. Ya, tuh dah naros kadinya wae Pak Haji mah tuh dah. Ya. Terus sumadena abi Pak Haji. Ngageregetan kursi. Sapa-sapa lah ka para muslim. Alhamdulillah. Gimana Surabaya suaranya? Astagfirullahaladzim. Lain karisma saya imah. Hah? Kajian. Ya, Pak Oses. Ya, terang. Punten. Punten banser nyenak cai aki we punten. Aduh, ya Allah, ya Rabbana. Sapanya. Alhamdulillah panginten urang tiasa ngariung pulung. Sekedap deui panginten biasa dibagikeun nya. Nah, Magi BL teh. aya ngariung kieu mah Pak Haji geus aya bau-bau kitu. Geus pasti menang berkah. Alhamdulillah. Mohonnya biasa ngariung tinggal nu geulis ngijina jeung nu geulis. Ya pasti. Nu kasep ngijina jeung nu kasep. Pasti. Ini ngijina jeung ini. Ya, nu gorengna nyebar di mana-mana. Alhamdulillah. Awena geulis Pak Haji tinggal istrina ge ngangge kerudung sadayana. Di dia makan atau basicna seger para kiai, para ulama. Tah. Tak Islami religi. Jadi pasti nanti ketempo rambut hiji teh era. Mohon wanita cantiknya di dia mah wanita berhijab lebih cantik dibanding wanita berkopiah Pak Haji. Wah, lebih berkopiah sama laki. Ya laki. Ya bingan selama nih Wanita cantik, Iya. lebih cantik dibanding dibanding wanita. berkopiah. Tah. Alhamdulillah Pak Haji. Hari kali jeung saha? Abi jeung eta tuh. Jeung saha? Jeung si eta. Saha si eta teh? Saha si eta teh? Si eta. Saha sebutkeun? Si Ogi. Susah sih. Saha? Kang Ogi. Si Ogi, cenah Ogi. Tah ieu. Ya, mata kaya wae kompor mah nya di mana-mana mohon. Terang Bu kompor?
Tah eta itu ngobrol. Naon maksudna? Panggil atuh Kang Ogi. Ah, Panggil Kang Ogi, panggil. adepkeun Naon itu? ke ngopi. Waduh. Da saya jalan gak pada digojlong Pak Haji. Awi mah di KTLI. Dibawa ku Kang Oki mah. Pak Haji pandetat gimana? Pak Ya. Haji 10 menit deui dugi padahal sia keur mabok ya. Neangan jamban ya Allah. Mending kira ke Jakarta dibanding ka Pak Haji. Tapi lamun tiasa mah ya urang ieu nya panigaru teh seueur tukang pencet teh Pak Haji lain hiji dua. Sok riungkeun urut teh jalan teh cenah lampang. Ya. Mata kikieuan. Pak Haji Ipan teh tukang jalan setiap proyek mah nya dilempengkeun diurut sudah. Iya kerja sama aja tukang urut. Gitu Pak Haji. Bisa kan balik tak itu teh. Lempeng gitu. Iya sebenarnya lempang lah gitu ta. Kami abi teu lieur ka dieu. Jadi mendadak lempeng diurut sudah. Bener. Alus jadi. Hebat ini. Hebat. Naon hebat? Orang bebatok. Bari di sore itu. Orang masuk. Antok cakap Pak Haji. Mohon. Alhamdulillah bagi kita si kuring teh nyarina ka dieu di sarana ku artis Korea aya menuju hit. Aya alit-alit kan sami jeung artis Korea. Naon? Benten kulit hunkul Pak Haji. Dari Korea, kumaha Korea? Nya Korea mah saripit alalit. Nah, Barodas. barodas. Ari ieu Ai alit sareng ieu mah atus aya sareng socan mah sipit-sipitna mau jadi beda naon? kulit. Warna kulitna naon? Hium-hium gitulah. Cirining eta teh jelema syahid. Sahid. Apa sahid? Naon? Sagala hidup. Panggil Ya. biasa. Seberas kapayun panginten Rakasin kuring Ogi SOS. Bubuk pasien jalan bubuk dan mohon sok pasien jalan. Bahagia aku nikahin si dia, lepas dari titik jomblo sekarang ketemu jodoh.
Ketemu jodoh. Ai. Emangnya latihan tuh jeung nyanyi teh sia teh. Bulat Jeung nyanyi teh latihan teh. jeung nyanyi ah. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for coming to our party. I am of all of you enjoy it. This time all of you. Hey, hey. Nah, dari mana? Ieu teh di Garut. Garut. Nya di Garut, dari mana sih teh cek sari Afrika di mana? Ya, nyara bahasa Sunda. Hah? Ai urang bieu naon bahasa naon? Bahasa Inggris. Heuh, urang dia teh geus teh ulah barodok, urang dia teh urang itu sekolah inter jadi news. Iya. Urang dia mah bawa Inggris mah tombor bahasana urang dia mah. Iya. Kabeh di mana kuncina baregaeun. Bengkel. Nyara bahasa Sunda tuh ah. Tuh karunya balik ini gak hulu apa ya terjadi artis teh ngomong naon cenah. Apaan kudu bisa segala bahasa, lamun urang teh bisa segala macam bahasa, ieu bakal kabobodo teh nyok kasamaran tingali zaman ayeuna mah. Nu lain dinya nya nu nya di lain-lain. Ora yang dibareulian, ora yang digarbugan. Cobi taruh jeung ka Pak Ustaz. Terus Panci. Heeh. Bieureun haji lagi. Para rawuh sedaya kakung saha putri ingkang kula hormati sedherengipun kula nglajeng. Hey. Naon deui ya mane? Naon? Itu karunya si Rini. Tadi geus Inggris ayeuna Jawa. CEH ge apaleun ari mana ieu teh? Nu bieu bahasa Jawa. Aya CEH di dieu aya? Cenok aya cenok. Ceiso aya ceiso. Eta aya keneh 2020 paran iso. CSI aya CSI. Eta. Buset kabeh yang ngaran jadul kabeh ya. Unik. Mudah-mudahan si panjang Yusuf sadayana amin. Amin. CSI Maeme Maedo Cerat kabeh ke arah Palem. Antara Jawa jeung Sunda mah beda nanti ajeng seteh. Beda. Lamun cek urang Sunda dana di Jawa mah dono. Iya. Lamun di Sunda Sulanjana. Di Jawa mah Sulanjono. Lamun di Sunda Mangga. Di Jawa Monggo. Tuh, saeutik Calik. colok. Mangga cari baa. Mongo colok bola. Bicarakan mana waktu itu kena bohong. Iya. Semua. Temenan maksudnya. Iya tekein kan bawa sih. Sebab naon cobi taruhin ke Pak Ustaz saya teh. Di zaman Nabi Lut kan teh geus teu meunang kaluaran LGBT teh. Heeh, terus si mangga bohong. Daras. Di mana enggak? Ini mohon. Tadi yang mana dekat sini? Tadi mana? Tahu nggak jauhan sendiri dia atuh. Sih lah tuh peloton wae. Bener serba salah orang ngomong Jawa salah. Gerain orang makin ngomong bahasa walana wae. Oh ya betul in heaven. Allah, eta bahasa. Betul. Wah, itu teh bahasa walana. Bahana. Oh ya betul in heaven. The seeing and the sound. Ya. The sick and the bad. The The charm, the clapper. Ya. The nim tetu. Eta bahasa Belanda kebeletukan itu. Iya, kejaran lewatan perlu dialah. Aya hartina eta naon hartina? Dengekeun kumana? Ya. Oh ya betul in heaven. Damas. Hadirin yang berbahagia. Waduh. Hadirin yang berbahagia. The sing and the sound. The sing of the sound. Di sini ada sampo. Sekolah eta sampo. The sick and the bad. The sing in the bed. Di sik make bedog. The sing in the The charm, the clapper dicampur ku kalapa. The nim detuk
ngaranna gegetuk. Atuh langsung we bahasa Sunda, pakai bahasa Belanda tuh yang gegetuk wae. Teu akibatna naon? Akibat maneh teu nyaho. Coba lamun diajar, mata kurang kali ayeuna ya di dia aya madrasah, aya sakola, aya masjid. Budak beli kene uli di masjid daripada uli terminal. Benar. Kalau uli di masjid pek saya. Iya. Daripada uli di terminal. Di kali terminal. Kalau naon minimal diajar. Diajar. Bener teu? Model maneh pan di baheula teu apal naik mobil. Di Garut sertifikat dia utah 2 kali sih. Buku kue koneng setepan. Hebat abinya. Numpak mobil sertifikat bawang-bawang utah uger. Hebat abinya. Lain hebat. Tapi kan telat orang tetangga dia. Lagi Ipan tapi kan gak kalau mau. Batur bahaya gua teh kena dicolokan kieu. Abi mah tos otomatis Atuh sia teh dorok-dorok kalau luar deui aing teh meuli dorok-dorok meuli gorengan di jalan bari cieu deui. Cek dorok-dorok kan. Dan mata orang ieu mah orang sakola dan sabenan supaya teh kabobodo teh nyoka samarantingan. Ari ngaji mapan minimal bisa alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan sebagainya. A B C D E F G H I. Jika orang baheula keur diajar ngaji di ustad, orang diajar bahasa Arab, dinyanyikeun teh geuning supaya ngeunaheun, ban adi nyanyikeun supaya cepat hafal. Keun wae teu naon make alat ku cenah ustad teh mah. Laras. Saruat. Ustad oge ngajarkeun ka budak ayeuna ngaji make lagu. Pakai lagu. Abun bapa umun indung walidani indung bapa jatatun intruk indung teman ini entrean ada hari entrean Sene maya hutang rebo lain datang lain wahidun hiji isnatun dua salah satun tilu arbaatun belajar ngaji iya hitung belajar itu badia so sada apa ustaznya sadanya iya belajar ngaji badia ini kalau pepatah tak betul bahasa kudu tunggulan itu sejati biasa weh ini ari mana saya upacara bendera ge teu gitu-gitu teuing mah upacara bendera jeung teu ieu ari mana juga nu moal linggih soe sia mah sama poe teh ngadaharan teh coba vitamin nya spaghetti mun ada oge ieu mah sih mah spanduk spakbor deh jauh wahidun hiji isnatun dua salasa tilu dari mana wahidun hiji isnatun dua salasa tilu arba'atan siap mana aja sok wahidun hiji salah satu mah tilu wahidun hiji ini dua salasa gajian wahidun hiji ini dua salasa tilu abi lieur kurang eta ieu akibat maneh teh ngaji teh kieu ya mata omat kurang kali urang mah sina diajar ngaji di dia ya ustad pitikeun ka ustad da bege kantos angaos ngaji naon dari mana eta di Madurasa Di mana Madurasa di Madurasa naon Madrasah bener. nah eta Madurasa mah jajamu sih Lain madrasah, madrasah. madrasah itu bahasa Arab bahasa Arabnya sekolahan madrasatun Madurasa bahasa Arabna iya karpet nanti al-ketib bahasa Arabna kalender al-manak asa aya alam bahasa Arabna bubuhan al-puket buah asap al-laun buah murad al-lumkeun buruk saya bisa buruk diajar sholawat sedikit sholawat coba semua beda salamullah oke naik mana naik kapal tadi
tadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Oh, kurang anak. Turun. Mana turun ke balong? Turun ke saja. Sing apal suara urang gitu, itu orang kayak anyar ieu teh lieur ku corona di suara jadi kapecat. Ya, sama aja, Bang. Salatullah. Tah sakieunan dia. Ya, dia jalan sholawat ya cik. Udah bosannya ya. Pan sate acan ka guru besar biasana ka ieu heulanya apa ieu mah guru wakil ustad we. Guru kecil lah. Mohon. Teh enggak ada Siap. Dia main lampu badi lampu. Salah di lampu teh kalau nyaongan ka dieu teh. Berarti urang kudu di dieu bener. Senal, kecil lagi senal. Nada senal mama leungit make jadi lampuan. Atuh berjareka lampu panitia carekan mah. Kuduna kana banget urang lampu teh jadi urang aya cahayaan. Terus mah lampu ka dieu di kumaha teh? Ieu masang taman di dieu deui. Hah? Masang taman tinggali. Takal gedang. Ieu mah dari alami. Geus alami. Banyak di taman. Itu tinggal hiasan. Itu kumang di dina ngajeje. Oh, budak. Kuya Tauhid. Kuya itu teh kuya. Ai kuya teh mun dilekul teh dilekui moal aya. Wah aya. Bisa aja selawatan. Lo gasur. Naon nu kasuh? Nya lamun cek para jeung ustaz mah tadi ingatnya aya para ulama Iya. nya para asatid. Bahasa asli. Lain mah lain para ulama para asatid, Naon para baneun. Ya. Jadi para baneun teh rek kumaha? Lain ngungkat gitu. Ya, Kanjeng Nabi geus meningakeun ya kanggo ka urang sadayana. Lamun urang bade hiburan teh, urang suka bunga teh. Ya, kemudian atas sakur bi nikmat. Sebab naon? Eta mah dimenangkeun pek hiburan. Ngan ulah kaleuleui. Anu teu meunang teh nyaeta nu kaleuleui. Kalau lebih. Heuh. Teu bisa gitu. Dahar leuwih teuing bang kemakaan. Iya. Nginum leuwih teuing bunga. Sarua joget-joget. Teu kenging kieu deui teh. Teu meunang. Saeutik kumacanana ya. Anu Islam. Sokomo ieu zikir, Coba. sokomo ieu sholawat. Kan aya aturanana Kang Oge. Tah, sebut. Zikrullah tamdu kama tamidu syajaru fi yaumir ri. Lamun urang eling zikir ka Gusti maca sholawat ka baginda Nabi silahkan oyak teu beda oyakna tatangkalan katebak angin. Saeutik. La ilaha illallah. La Kudu ngelo aya bisa mah. Saeutik geus. Coba. Tong ngilungan jeung bujurna gitu, Bro. Saya mah disaruakeun jeung dangdut atuh jeung tungcang. Saeutik, mungkin teu neunang saeutik we tah. Make irama saeutik atuh. Tah. Ngungkat deui. Asa beuki-beuki teh kana ngungkat atuh. Ya, sampai. Ya, teruskan. Ya. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala
ala yasin. Harusnya bukan wae atuh deui. Wah. Musik lagi. Ngeus ya teh, musik naon. Ngiluan sholawat jeung urang kawe jeung ibu-ibu sia teh. Kumaha? Ieu teh malan saeutik we maneh mah diajar ngaji mah ulah loba-loba teuing. Urang heula imam heula di hareup ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Teh malan ku maneh teh. Habibillah. Oh. Sakitu we maneh mah. Habibillah. Ibu kabeh barangnya. Habibillah. Sosa Ceuk maneh panah heula nya. urang heula. Maksud atuh. Salatullah salamullah. Nya eta mah urang diwaleun ku abinya. Maneh Kumaha abi teh? Habibillah. Nya eta mah panu abi. Masa cenah abi heula nya. Urang heula. Kumaha atuh? Salatullah salamullah. Nya eta mah Heeh. diwaleun ku abi. Kumaha teh malan? Kumaha? Habibillah. Nya Habibillah. Tapi heula apaan ya? Urang heula di hareup. Kumaha atuh? Salatullah salamullah. Nya terang. Diwaleun ku abi. Teh malan kumaha? Kumaha soal? Habibillah. Nya Habibillah. Heeh. Pada tahu abi. Heeh. Pada heula. Urang heula. Kumaha soal atuh? Heeh. Siap. Popolotot. Gede amat. Lain pemolotot sia teh. Tanu kieu lamun ieu urang kali urang ya kasepet saeutik ku ustad wajar. Sanu nyaho budak urang teh ngalonyeng. Boga santri we jiga kieu 10 tong loba teh satruk aing sia. Nya. Musyrik. Musik naon? Musik. Oh geus ieu. Nah, ya. Murtad. Kadang-kadang saya Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin. Musik lanjut. Mana hiruan? Kumaha? Langsung sahabat Habibillah. Habibillah. Musik. Kompak, ini musik kompak. Setelah itu sholawat, cek pangersa oke tadi sholawat yang ngagukeun Kangjeng Nabi dari mana? Diheureukeun kitu saya teh doraka. Ini kok jangan. Mana hari ini? Mane dikeun sila. Mane. Dikeun. Dikeun ku ngomong teu dengekeun. Musaliwang mah mana? Terus kayo mane. Salah jangan ayo. Salatullah. Iya tempat banget aing sia. Kabi ya? Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat dari sifat. Ganti sholawat sampai sholawat doraka sih dosa dan lagi kurang begini tapi narutan sholawat diheureukeun isi di Ustaz tuh tinggal di pansor Ya. udah cicing aing cerita dong. Sepaji itu sawahnya akan makan wae. Itu pagi pada nyawe. Hah? Pagi pada nyawe. Tadi mana ditenderekan tujuh aduh nah aja Ini cek abi. ayo ansor ansor apa ansor Nah. anteng serangan bener saya ganti ke Sunda ya budak awewe budak lalaki beda pisan kaulinana nu awewe nya ogoneka nu lalaki Habibillah. Musik terus. Habibillah. Musik. dikepak Yo.
Oh, yang macam bedaan. Wah. Panatos. Habibillah manu tadi nu sholawat. Ieu geus diganti ku sunah. Panatos ya. Heeh, cara ieu ulang lagi ku sholawat. Ieu Habibillah manu tadi ieu mah kan geus ganti sunah budak. Awewe budak lalaki beda pisan gaulina nu awewe nyo boneka nu lalaki nyoo kaleci. Jawaban Iya. nu lalaki nyoo banci. Yo bose, lagi nyoo banci sia mah. Hah? Kana banci itu deh. Nyoo karek bieu dijelaskeun. Nu lalaki cek urang teh. Teh malah nu maneh nyoo kaleci. Ya. Nu lalaki nyoo tarasi. Bose. Keur kolot sia mah tarasi. Ya bose. Cing cing. Ya. Nyoo kaleci mah sebenarnya. Nyoo kaleci. Siap. Haji Ipan getol ibadah, getol salat, getol ngaji, unggal poe gawe ka masjid. Haji Ipan Nyoo kaleci. Yes, bose. Bose. ari maneh sia teh naonan kehet. Ya. Nyoo kaleci mah nu tadi budak kawe budak lalaki geus. Lo bisa gaulinan lo awe nyolo goreng lo lagi nyolo kakara nyolo kaleci. Ieu mah lain dengekeun saya dengekeun urang dengekeun imam. Haji Ipan getol ibadah, getol salat, getol ngaji, unggal poe gawe ka masjid, lain nyolo kaleci. Kenal atuh anjing nyoo kaleci gawe di masjid atuh. Apaan cek sia? Ari maneh? Jawabanana yeuh anu getol ibadah, getol salat, getol ngaji, gawe ka masjid, lain nyolo kaleci. Tapi asup ka surga. Oh, catat kemana? Asup ka surga. Ka surga. Ya. Asup ka surga. Asup ka surga. Kabeh ieu malin Haji Ipan ngumpul. Ya. Manusia nu kumaha di alam dunya gawe getol ibadah, getol salat, getol ngaji, gawe ka masjid, asup ka surga. Catat kemana? Asup ka surga. Ya sebenarnya asup ka surga. Ya mending molotot. Ya. Apal. Jawabanana eta. Ya apal asup ka surga. Popolotot. Dengekeun urang. Dengekeun urang. Ya. Budak jeger, tukang gelut, tukang judi, tukang mabok, unggal poe gawe pasea. Budak jeger Asup ka surga. Bose. Bose. cek urang sia teh dengekeun imam, dengekeun anu ceramah, dengekeun ieu dengekeun urang. Ya budak jeger, tukang gelut, tukang bobok, tukang tarok, tukang pasya lain asup ka surga di mana? Ka mana atuh? Asup neraka. Nah, tortosan aya. Asup neraka. Ada saya bisa salah, dari budak narurutan. Asup neraka. Ya kamu orang kali ya. Tukang pasya, tukang gelut, tukang ngomongkeun batur, asup neraka. Coba asup ka sumur salamet moal. Tuh. Ya. Asup. Ya dengekeun urang. Ya. Pokona mana dengekeun urang. Ya. Asup neraka. Siap. Bapak anpal getol ibadah, tukang sodako mere mawe, unggal poe gawe ngawirit. Bapak anpal Asup neraka. Ye. Pusing. RW reki parahan reki tenggelan pekda. Lain cek urang RW. RW mana RW? RW siapa? Tadi jelema ieu cenah teh coba asup neraka sia. Ari mana sia aya anpal teh sia RW? Kumaha sia teh lamun direbuk coba aya kades. Ari mana sia teh coba asup neraka wae?
Saya teh ku Pak Herdi saya teh. Hadiah. Hadiah weh. Eta mana ngomong saka cuplang capling sama. Ya dengekeun lamun urang keur pangajian, lamun urang keur diajar ka barudak, lamun urang keur guguru, lamun urang keur ngadengekeun pangaosan, ieu pasang ceulik teh. Nu ceramah rawek-wek teh asup ti ceulik atuh kaluar ti ceulik kenca rek di kamanakeun teh moal nu nyangsang ieu oge. Kasakeun kalau kenteng. Lain nyangsangkeun salana teh. Di mana? Siapa ada celi, siapa sugan? Masalah siapa celi? Apa? Ya, cai yang ngaliuk aja gitu. Apa? Hei, siapa? Bandung. Bandung. Garut. Garut. Tuh siapa paingan celi teh? Nu hiji Bandung, nu hiji Garut. Tegompak ya. Tegompak celi teh siapa? Bandung. 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 Hei, acan. Hei, acan nyari sih. Urang mah geus kaasupan ku celi katuh moal rek aya nu asup deui ti celi kenca. Sabab ti celi kenca mah lolobana setan. Dari mana? Mana sangara? Pepeng. Imah di mana? Bandrek. Eta ti bade garana. Hah? Nah, cai ge bonge siapa? Sakridi. Maneh ngaran saha? Pepeng. Imah di mana? Bandrek. Eta ti bandrek tadi gaji. Hah? Bonge siapa? Pindah ka itu. Bisa. Sok. Sangaran. Imah di mana? Sakaran. Ogi teh singkatan orang ganteng dan intelek. Ganteng belah manana. Orang genit dan hitam. Mana sih teh ngaran teh pangalusna urang teh di antara tiluan teh aya Ogi, aya Oni, aya Sule. Ogi orang ganteng dan intelek. Oni orang nong suka nini. Sule. Susunya lepet. Ini. Sakaran. Ogi Imah di mana? Bandung. Tadi angkat tabung opat. Di jalan anu bara main beres sodako. Alhamdulillah di Gunung Gelap eureun 2 kali. Karya. Bisa. Bisa ari kitu mah tuh. Sangara Pepeng. imah di mana? Bandrek. Eta ti mana? Ah, kumaha nyalsena we aya beurang aya peuting. Naon sia mah aing mah nanyakeun teh domba keureuneuh usaha. Kumaneh meureun teh dikeureuy teh urang teh peuting. Ari maneh ieu mantap celi teh pasang. Oma Tadi tadi celi mah tadi bongkar pasang pageuh. lain celi na naplok dina ieu lain teh dengekeun mun ceramah. Oh dia. Tuh juga barudak ya Mansarol dia oge. Ya, eleh kolot oge barudak pa dihareup kolot mah tuh tukang-tukang tuh malojo. Mending keneh budaknya bener tuh. Mudah-mudahan ieu budak ieu sing saroleh amin. Amin. Ya. Tuh bapak maneh dunu poek tuh. Padahal bapak hareupna pangmoson hareup. Nu leuwih hareup insyaallah ganjaranna langkung gede. Saur saya teh. Hah? Saur saya. Tunggu stadu. Soal kalah batu ce. Naon dari mana sih teh? Ya orang kapan aja. Jangan udah gang obralan. Pilih hayang ganjaran. Geus keur wae geus mana sih teh dengekeun matak cek urang oge. Tuh tempo. Apa itu? Si Oni keur leutik. Anu mah juga ya. Eta budak beungar. Beunghar. Heeh. Nah, Eta untuna we make jandela. ompong, lain beunghar ompong. Tadi seri we aing jadi ebar. Ombong eta teh ajukan urang budak jelema beungar.
Amis Budi eta teh ya. Tapi sanu nyaho ya ka Pak Kades nyuhun ke dipina ya kang urang kali urang di sadayana malah mandaru di palan sabab naon urang teu apa sabab isuk bagetu tuh nyaho urang teh moal barudak urang ti dieu anu bakal anu jadi presiden amin anu bakal calon menteri ti dieu ti lembur urang amin ya bener teh mata kulah nempo budak keur oleh-olehna lamun nempo nu oleh sedot kumaha alhamdulillahnya. Tuh waman ya tuh sama. Aduh. Ya, nyempo ka budak teh urang sok inget ka urang kali yatim piatu, Pak Ipan. Pak Haji. Pak Kadesnya handeudehan. Jadi lamun urang oge ieu amanat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh salah sahijina naon urang kudu mikanyaah ka urang kali yatim piatu. Salah sawios akhlak baginda Rasul eta Leres ya, jeung Pak. geus dijamin ku baginda Rasul ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kuring jeung anu ngurus anak yatim teu beda seperti leungeun jari ramoh jajangkung jeung ayeuna naon ieu teh dina rapang ngaran Jangkung jeung dina curug barengan jeung Kangjeng Rasul di surga Allah. luar biasa. Aya kan laguna ge aya dina itu, lagu omah-omah. Coba ya. Musyrik. Musik-musiknya yatim piatu malah nasib semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Iya teh sok musik hari mana kana hah? Sok sanajan lagu ieu teh doa sia teh aminkeun. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Tembalan kumaha teh? Amin. Allahumma amin. Set. nyanyi song. Nyanyi apa? Naon? Back song. Ai bek, Back teh tukang. ai sok, Song teh para gini upau. sok eta mah. Nyanyi. Ya, back Apa? song. Back song. Back teh tukang. Ya, Song teh bujur. bujur. Aisyah naon ngajadog tukangan bujur urang sia teh tuh. Aduh, ieu teh ka ngobrol teh nya kasamaran tingali teh sia. Mata kudu diajar. Ladies and gentlemen, nu geulis ngalag-lag permen. Sing you what you, sing payu karena oge para rayu. Emer butut jolang panci sok ada deh 1 kilo 5.000. Aqua. Sia mah disangka dagang rongsokan da ieu teh. Temalan ieu teh ngadong ieu back song. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Cek urang. Temalan kumaha? Doa. Jeung ibu-ibu sadayana. Amin. Allahumma amin. Ya sukuna ya teh. Oh, gitu. Panangan ini. Pakai gerakan seperti. Tenan naon dia saja. Amin. Allahumma amin. Bisa gitu? Gerakanana saktuna naon asal ulah kaleuwih. Ya. Amin. Allahumma amin. Ya, siap? Omat. Amin. Allahumma amin. Nah, gitu. Iya. Ingatkeun mana? Amin. Allahumma Nyanyi hei. Nyanyi. Terus apa lagi kan? Pas. daripada mana ngaganggu we mana Ya. yatim piatu malah nasibmu semoga Tuhan selalu melimpahkan
Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Musik. Amin Allah. Dari mana sih teh? Teh sarap mah sih teh. Hah? Si mah sarap meureun. Kan tadi suara amin Allahumma amin. Ari mana pernah ngadenge buku ngajerit teh? Cah. Di mana sih teh? Ya dengekeun syukurang teh timbalanna semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Teh malan kumaha teh teh? Amin Allahumma amin. Tak. Tong loba teuing sih teh. Urang pernah janji deui. Iya. Amin Allahumma amin. Mah sih teh tong loba teuing. Ya. Yatim piatu menasimu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Tong loba teuing. Emang kudu dikepret Takis. Kan suara gitu. Iya. Semoga dulu beribadah rahmatnya padamu. Cek urang teh. Amin Allahumma amin. Hup. Yatim rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Hup. Semuanya. Siapa bodoh cek atau toloyo mana? Telat sih teh atuh nak. Ya syukurang teh yatim piatu malan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Teh malam kumaha teh? Amin Allahumma amin. Sakalina heula tong diomongkeun sia teh. Ya dengekeun tong boropatan urang boga musik ustad ulah rajo kabeh mustabid di dieu lieur. Hangsip ya, hangsip. Ieu pangrukiahkeun augi ya. Ya. Ya kan mana tuh? Yatim piatu malah menasimu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Datang membejakan sekali datang membejakan taboka urang anu kabeh nongol dia kabeh liar taboka urang liar. Kompak namanya. Iya ngaliwat gunung gelap. Oh teh, orang teh inget dia teh ngaliwat gunung gelap. Sareupna deui. Adia atuang naon kan tau kieu. Robina jini minal qaumin dolimin nu kageuleuhan kakemungan nu kakoler katokan. Nikah seuh. Teu sieun. Ngabobodo teu sieun. Teu sieun. Bismillahirrahmanirrahim. Teu sieun. Ngabobodo. Nu kageuleuhan kakemungan Kohal kieu. Teu sieun. Ulah. Ngabobodo teu sieun.
Teu sieur. Ya bro, cek abi oge. Amam naon ah? Hey. Mana masih mata mentak ya lamun aya nu keur ngajarkeun nu keur ngawieukeun ulah dengekeun regepkeun aya ngaji mah teu kudu panjang-panjang ras Pak Ustaz saya tapi coba dayeuna ge da paroho deui tadi gini lamun aya adan kumaha ngadoa supaya urang naon supaya leungit penyakit panon Allahumma barik lana atos arapaleun cenah Allahumma barik lana fi marujatana eta mah teh pecahar dikepret segera semaya ada di sarwakeun aya hakaneun sia mah aduh astagfirullah la ilaha illallah Allah takbir naon dari mana jauh takbir wah jangan me ada dari mana sih teh nya dengekeun yang era nya ku Paji sabab naon ibu bapak lamun ayeuna umur urang-urang ayeuna ieu nya lamun urang teu sakola teu ngaji ieu urang bakal cilaka di mana ayeuna mah ieu kan terpaan deui terpaan teh gogoda teh naon geus lain ukur dina TV lain ukur dina bioskop dina film ayeuna mah godaan teh geus asup kana saku sewa-sewangan mereka kumaha TikTok ah ini coba set alah hai guys naonan aku sudah omega naon eta naon saku Iya. salam dunia set ya laras bener tuh kolot ngaharapkeun budak teh jadi ahli agama jadi ahli ilmu der kabeh jadi ahli TikTok halo 1A ahli TikTok mah pernah kaji ngomong disingkat-singkatan kumaha ASS WRBB naon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak aku canggih aku lagi OTW ya naon OTW teh oh tungguan we gak rupa Iya. tapi memang teu kitu da kolot urang ge geus ngaisyaratkeun di zaman baheula ge sabab naon baheula geus aya singkatan disebut teh kirata dikira-kira tapi nyata nya coba aya laguna ya coba mah nu tadi bener ayeuna zaman singkatan tah bahasa direka-reka tuh seksanajan cek para sastra kira-kira tapi nyata sorry Pak Ustadz ya koresi cokor di sisi tah saya Pak Ustadz Ari Comro oncom di jero aduh Ari Cangro kacang di jero nah ini awewe kacang di jero ke sekolah siapa berarti atau eka itu kursi cangro kursi cokor di sisi bener coba Ustaz nya nya comro oncom di jero ari cangro kacang di jero eka dia awewe kacang di jero ke Dah hese sekolah atuh. mana teh berarti padahal mah aya ti baheula oge naon sebut teh kirata awewe lewa aha teu ayeuna zaman singkatan bahasa direka-reka sok sanajan cek para sastra kira-kira tapi nyata tapi pausa dia misro amis di jero tuh Ari Cangro kacang di jero atuh Ari kursi cokor di sisi tuh Ari Comro oncom di jero bener zaman singkatan bahasa direka-reka sok sanajan cek para sastra
kira-kira tapi nyata. Kamu Ustaz teh kursi cokor di sisi tengah. Ari Cangro